sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring versi Salyafianti dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan Kemdikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salieun ti eta, Kemdikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun numpa tunjangan profesi guru jeung tenaga atikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim naletekeun yen tarekah ieu dilakukan lantaran aya pamundut di mayoritas masyarakat anu ngaluh waragat kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mun sakitu nepi ka hatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.